cepot lain malaikat cuma cing tingali saha inu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas dilawas kemana wae atuh apa ka kaula nu mawi henteu saha teh tobat saha sakedap geulis aya hal-hal nu bade didugikeun aduh teu pina dama siapnya sak boro-boro bakam siap hop tobat dia teh naon dia teh ruyuk kadieu sia hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang tenyo ieu naon alah nyai wir gini nyai montong nyai sia uluh dupi pun bojok lu itu agan geuning teh diuk sia uluh punten teh tiasa ngulem da acan resepsi abdi teh kan pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling dupi agan di mana wae atuh dipilarian apan aing teh leungit ali-ali ampal leungit pancarobah numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh ladangna dijual ladangna dipake kawin uluh saur saha entong make jeung saur saha tegrakeun katigan paeh nepi ka kieu nasib kawin can naon-naon oge geus paeh geuning geulis wir kining sih rek dikawinkeun ka putra raja Astina Mandrakumara leuh nyai entong make jeung nyai-nyai tegrakeun kategaan paeh teu sangka birahi megatkeun pati teh ieu milikan si akang mata kieu can puguh duriat laksana geus paragat nyawa nya ai teh parantos takdirna kedah kieu mah mangga hidup abdi kedah ngalalakon takdir parantos jadi papasten panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga gunawiyayu papatan pata perlaya jang bulan 14 teu geuneuk sareng timaleuk berumbah timur jalan gede sasapuan dina salabot jeung abdi ulun kumaha heula tangtoh seueur kalepatanana muga agan tiasa ngapunten kalayan abdi yakin abdi teh teu kumaha wantun aya kedah pulang paling mas bujeng hingga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu rumaos agan montong teu dirumasakeun sia kanyataanna sia bieu di HS dina lahunan awewe mohon pun bojo heuh eta hartina sia teh geus kawin ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampa jeung pancarobah sanes agan nyaan abdi ieu aduh bapak pengen bapak nyareknya tawe bakal jadina wala hampura wala Allahu akbar kurang ajar sia Bapak nasi Semar Sidawala Sinala Gareng Sisiti Ragen ku aing dibabad kabeh. Walah dipaehan ku aing. Kaayaan leuweung jadi alem. Rupa-rupa sasatuan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana. Homo deui aya cahaya anu gilang gumilang
lungsur ti awang-awang datan nira tangan deman pagulingan datan nira tangan deman pagulingan rana Widadari pating jererit para dewa pating karoceak kawah Chandra di muka ngagolak ieu teh geuning gara-gara jalma anu teu tua teu dosa prihatin nepi ka nandangan perlaya lares gitu. Deudeuh cepot kaula ti alang-alang kumitir Sang Hyang Tunggal Aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon lelemutan anu jauh geura cunuk nu anggang geura datang geura asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih teu sakara-kara hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager Nyai akan yang ngimpi di payahan ku Arjuna gelis Nyai Hulah Nyai pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasuyudana dupi teh saja malaikat teh atot kitu aing jadi di payahan ku Arjuna nya euy itu di akhirat gitu pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh alah boa itu melikat teh euy moal teu manalika eta nya da seueur melikat teh melikat naon ieu teh cepot lain malaikat cumu cing tingali saha ieu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh apa kaula nu mawih henteu saha teh atuna ari maneh satadina sugane mere duit aki ewon kalakuan gitu teh aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kewan kitu papanggih urang unggal jelema oge kayak anu salaresna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup cening bojo direbut batur abdi dipaehan dina zaman kiwari jelema teh nepi ka geus tega kitu teh diperkosa ongko dipaehan ongko parantos teu aya hargaan deui anu memaehan jelema teh lan bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nuranina teh nya nu aya mah hati nu saad we bisi maneh teu apa sumu ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pameget anak kaula lalaki di mana sakolana ai ngaranna teh Semar kuliah
Semar mana sih? Semar Syamsuddin lain Atan nepi Semar Sudrajat seueur Semar teh. Semar Sutisna Ayep eta mah.